ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب anu sangat ditedapi doana siang kalayanungina para kiai guru-guru sadayana bil khusus sepuh urang ayahanda memakai Haji Zainuddin. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai para sepuh sing sararehat aparatur pemerintah Al-Mukarram Bapak Lurah dari Bapak Binamas Pak Binsa alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, teristimewa selaku sahibil bait Al-Mukarram Bapak RT Sahidi anu enjing bade nikahkeun putrina. Urang doakeun hajatna sing aya dina kabarokahan. Putrina anu enjing bade ditikahkeun urang doakeun dina rumah tanggana sing jadikeun rumah tangga nu getol ibadah ka Gusti. Dina rumah tanggana sing dimakmurkeun ku rezeki sesadahar bisa gancangal haji jeung lamun engke panganten ku Allah diberi anak hiji mudah-mudahan segera gancang adian deui. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat rawuh salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak abdi datang di negara Gajruk ka negara Pandeglang kadubanen ieu teu niat rek mamagahan ibadah sebab urang dieu mah geus ahli ibadah kabeh. Geus kabeh aja kagak juru gebah berjamaah subuh di dieu mah sampai keluar-luar sendal.
Pandeglang mah identik dengan kota santri. Anger bae nu masantrenan mah urang jauh. Dia menggogorowokan doang. Ngan sanajan bari kitu mudah-mudahan pertemuan orang penting ayeuna dan memang atas kehendak jeung izin Gusti Allah. Mudah-mudahan sing ngahasilkeun ilmu anu manfaat. Intina balik ti dieu kabeh urang sing dibere rasa sieun ka Gusti Allah. Sanajan ngadalil ngabreng-breng ayat Quran datang ka beak dikaluarkeun, tapi lamun dina hate Allah rasa sieun ka Gusti Allah ngising tai moal aya daek ibadah. La yukhriju syahwata illa khaufun muz'ijun. Manusia tidak akan mampu menghentikan perbuatan maksiatnya kecuali dina hatena geus boga rasa sieun jeung isin ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu urang sing dibere rasa sieun jeung isin ka Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, kita lihat alam dunia ayeuna geus teu ngatur cuaca. Baheula mah lamun nek nyawah tungguan bulan ber, sebab bulan ber mah bulan hujan. Desember, Oktober, November, September hujan, kedatang ke bulan Maret rak-rakat baheula. Ayeuna mah geus teu ngatur rek Desember, Oktober, November, Juni, Juli, Jura. Rek hujan mah hujan bae. Pertanyaanna, kunaon ieu cuaca geus teu ngatur, pan urangna nu geus teu beunang diatur. Ibu-ibu malam Jumat lain maca Yasin kalah nonton Andin. Hampura kasepuhan abdi mah lain ahli ngaji, ieu mah ngaji saelingna bae lah hewan los aing mah penting balik mah cair bae lah. Aya Andin aya lain kieu sok nonton tolol. Pedah kamari abdi diondang ka balai desa ngadamekeun rumah tangga nu pasea. Salakina wayah Isa kekedengan disepakan ku pamajikanna. Cik salakina naon saya nyepakan aing? Cik pamajikanna jalan rengkel nu maehan si Elsa nu dihukum si Andin. Hampura mang ieu teh can datang kana teh manikah encan ieu encan. Keur neangan selah heula. Da ngaji mah urang dieu mah geus teu kudu dicacahkeun nya. Beuh. Santri Pandeglang mah geus palalinter ngajina geus kali itu geus kabeja. Mah santri di Pandeglang sabulan langsung katalar juru imah. Alam dunia geus teu ngatur, cuaca geus teu ngatur, sebab jalemana geus teu beunang diatur. Baheula mah bah asal geus ngaharep magrib teu wani ngakan kejo. Sebab darah reket karena penyakit kencing manis. Ayeuna mah lain jam 8 ngahajat disadiakeun prasmanan kejo. Baheula mah lamun nek barang dahar teu wani lamun can maca bismillah jeung ngadoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayeuna mah santri nu tukang ngaji di mana rek nyatu babacaan. Kejo panas gede can dilokot geus teu nampolna dina kokod. Huap pesan udah bedul. Ini tentang kita guys. Lain nyacahkeun dong-dongon, ieu mah nyacahkeun urang. Urangna pada hidupna geus teratur. Rasulullah boga pamajikan 11 palurah. Ieu mah kumis bae gede pamajikan hiji teu boga pikiran. Masalah hampura palurahnya gitu. Itu sebab dirangkas Bitung mah ieu teu bisa kikiran kasepuhan ya kajen teuing prokes geus aya teu bisa ieu kikiran. Borok ku aya lurah, nyumput lurahna ge. Ieu mah lurahna ge aya, pedus ieu mah. Mudah-mudahan ieu palurah sing panjang umurnya. Ya batur mah geus paraeh tinggal lurah we sorangan. Ieu mah polisina TNI na ngararaji asana jauh keneh ka kiamat Pandeglang mah nya. Komo lurahna ge lintuh, jalma lintuh mah lurah pangheulana asup surgana. Sebab cik Rasulullah nu paling heula asup surgana, nu paling berat timbanganana. Kumis bae kandel pamajikan hiji, kerok kumis lurah.
urang mah hirup geus teu ngatur mah. Rasul gaduh istri 11 arad khos, tapi tiap penting tahajud lurah lebih ka bengkak sampean aku saking lila nangtungna ai lurah pamajikan hiji teu taur tahajud nananginan bae. Iya tuh lain lurah bae sia mikir tolol. Ieu mah nyacahkeun urang teu nanaon, ieu mah nyacahkeun kalakuan urang sugan boga pikiran. Ieu mah hulu geus putih doang soun. Imah deket masjid tapi teu nyaho tihang masjid aya sabaraha pan pikiran. Hampura ieu Pak Polisi, kiai dengan polisi sama sebenarnya satu level, sama-sama penegak hukum. Ngan ai polisi mah negakan penegak hukum negara, ai mah penegak hukum Allah. Polisi macam-macam kaki, bejakan poin ke pangeran kan? Tapi alhamdulillah kan polisi jeung kiai lebih mulia polisi, sebab polisi bisa newak kiai, kiai mah teu bisa newak polisi. Polisi mah elehna ku pedagang roti, di pedagang roti raga kasolokan, ditulungan ke polisi, cik polisi ada apa, situ roti, ada keju, ada coklat. Alam dunia geus teu ngatur sebab urangna nu geus teu beunang diatur. Allah yang menciptakan kita akan lebih tahu betapa butuhnya organ tubuh kita dengan hal-hal yang memang harus dilakukan. Cik Allah sholatna ulah sholat fardu doang, qobliyah, ba'diyah, mu'akkad, guer mu'akkad, awabin, sholat tasbih, sholat witir supaya awakna gerak. Pan urang mah boro-boro sholat sunnah, sholat fardu ge henteu papajuh gede-gede. Memehes nyari nih make endognya ku teu deukeut kana penyakit ngora keneh asam urat pan lucu. Ngora keneh kencing manis dahar teh di batas gaji mah gede lurah ngeun dahar di batas dibere peuteui teu meunang dibere sate embek teu meunang darah tinggi aju parabna undur-undur. Ieu mah nyacahkeun urang. Kadang-kadang pan urang mah kolot umur doang tapi kalakuan mah polongo. Nyan teh polongo. Nah di polongo. Di gaji rumah polongo teh kieu nitah anak meuli sampo datang sabun colek naon eta. Geus wayah kudu mikir kana bekel jeung paeh tapi hirupna lalagaan bae kumaha eta. Iya doang abah haji nya, abah doang abah haji. Asana boga HP teh bah ieu. Asana geus teu pantes aki-akinya ka HP-nya. Hampura abah ieu. Tuh hewa euleuh teh kula brek balik ieu. Mayar moal abahnya. Nyahona mah tadi, kamana cenah HP abah? Ih, cik aing kolot-kolot. Pantesna mah mana ya tasbih aing jeung Mat Musarif sedengnya. Atuh bah teh heula isin ka pangeran mah teu kajuang atuh isin ka minaan Tuhan. Aya di tasbih mah. Insyaallah tabarakallah. Ampura bahnya. Tunggu si aja saya kos dia juga. Iya kasepuhan punten. Allahu akbar. Iya tentang urang. Kira-kira bawa balik pikirna. Jahulu bagus putih doang soun. Alam dunia geus teu ngatur sebab urangna nu geus teu beunang diatur. Tuh ibu-ibu salat Isya di nuan iklan. Ngalawudu make mukena karena ge usoli jika anakna mataram nagok jeung mukena na TV. Nah jika aing pocong. Keheula bah ieu pan ieu nikah teh dalam rangka ngajalankeun syariat parentah Gusti Allah. Berarti kudu aya koneksi jeung Allah. Ieu calon panganten orang mana? Kepada orang Pandeglang. Kunaon dia bisa kawin ka dieu padahal di bari itu loba bikang sebab aya koneksi. Jaringan 4G. Hati ini ada bisa disentuh dengan hati. Ini soal perasaan, man.
Iya isian naonan ya dak ya hidung anak kiai pakai kecoannya sok teh iya alam dunia yuk kita membaca agar ekosistem ini semakin baik. Alam dunia geus teu ngatur pan urang geus teu beunang diatur. Abdi gaduh santri eta salat subuh bae ge teu dihudangkeun mah budak mah moal salat subuh. Padahal mah sapopoe wajib teh eureun-eureun jeung ki musori ge CS. Ieu mah lain nyacakeun santri batun, santri pribados bae. Eta lamun dihudangkeun, santri hudang dia, molor bae hudang salat. Ala luar teh sieun kain lain sieun ka Allah. Menang abdi maka suka jero menang 10 menit ku abdi diintip na kaca orang santri aing keur ngintip aing na kaca kabeh setan dah santri ini ada apa dengan cinta dia nggak aneh gogorowokan media ini merah di pohon tuh hadir macara bapak-bapak tungkul baik kueh biak sapiring keheula manaskeun radiator heula ieu pabina mas punten teger kalak iya ngarana polisi selalu di hati yang ngarana itu polisi mengayomi masa namun polisi ngabubarkeun pengajian atuh pinajieun banekannya ieu mah hampura ya bu ieu kieu ke polisi teh ada ieu sampai mau ulah dikubur dah ieu mah hampura pak jak ulah di Polres kadang-kadang bintal bimbingan mental hampura ya pak ada canggih ngomong saeutik dah hiji alam dunia geus teu ngatur sebab urangna geus teu beurang diatur. Nu kadua kadang-kadang urang nanya ieu bubuahan bae ge ieu rasa geus teu rendah nya ngadak ieu. Baheula mah urang melak bubuahan tina petet mah bapak kolot urang petet buah diingkeun di kebon 15 tahun karaka Allah kahakan buahna lila eta hayang akan buah baheula mah sebab melakna tidak petet matakan hayang jeruk bae ge baheula mah kudu kaserang ganti sebab pepelakan hese kajadi ngeun sarajan hese kajadi pepelakan rasa nu luar biasa baheula mah budak santri ti kobong can ngakan kejo ngalasul kaleuweung ngakanan harendong negeri tidak lulus beuteng baheula aman terkendali ku budak santri mah paku dilalap dia budak na ngakan pokoknya mah supan linggis angin gegep santri dilawan sendal kiai jadi hirim pakai gahurungan sana ayeuna pepelakan tereh kajadi sok geura meser binih buah anu sok diiderkeun tina losbak 50.000 ulah geura dibawa ke kebon ingkeun napoli bek hareupeun imah 8 bulan geus bijil buah matakan ayeuna mah pepelakan tereh kajadi jadi ayeuna mah hayang jeruk teu kudu ka pasar di pasar Pandeglang loba di Indomaret loba pepelakan tereh kajadi ngeun rasa nu geus dicabut ku Gusti Allah lihat buah ngaranna doang harum manis dihakan mahaseum jeruk menang meredeina doang oreng sankis dihakan mahaseum anggur merah minantung anggur mitu hamarah haseum sarua bae komot ai ucing mah pertanyaan anak kunaon ieu rasa bubuahan geus mulai dileungitkeun ku Gusti Allah tuh ditanjakan eta ka kadubane nu arah ka ditu nu arah ka Sosro seueur tukang buah kadu ngisinkeun ayeuna mah kadu meuli 10 dihakan tiis kabeh pertanyaan anak kunaon ieu rasa bubuahan geus dileungit-leungitkeun ku Allah jawabanna sebab hate urang nu geus teu boga rasa ka Gusti Allah tuh sian Allah izin ka Gusti Allah komo bicara tentang cinta mah dusta kok da urang mah kasepuhan sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran rek hajat poe Salasa larangan bulan teh hajat rehe undangan geser ke Perebok ditanya hiburanna naon dangdutan dicaram kalah nek gelut jeung nyaramna berarti urang mah sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran iya kunaon ngaji bab rasa padahal panganten dia panganten moal ngerenyet dia rasana
matakan ngajina anu motobakoh bae jeung salah sahijina ieu panganten punten abdi jeung abah istri belinya jeung abahnya kita tadi hijian bae tapi eta dek renjang sebab ngerasa kan ngomong ngajak kawin ka abdi teu hayang nya teu bok bae sing panjang umurnya sugan datang ke lebaran bae jeung abah haji manggeus asa jeung jiga masyaallah teger kalah kaminantuna keumeuy dong teh paling kieu. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan rasa yang Allah rajut dalam samudra kalbu kita ini Allah titipkan kemuliaan. Da sanajan urang kasep, sanajan urang geulis Allah tenitipkeun kemuliaan mah moal dimuliakeun ku Gusti Allah. Kita kadang-kadang mulia terjebak dengan cara berpakaian. Padahal jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Setiap lu pakai jubah eta kiai, geura ulin ka Mekah, di Mekah mah nu ngangon we make jubah ka. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Setiap jalma nu bukna gondrong eta jalma teh bener, ih mending kana buk gondrong naik ngaji daripada nu botak anu kotor. Setiap jalma nu aya tatoan eta jalma jahat ka polisi buah beta malain tato hapur ka bantek gelap ayeuna kieu tato sing bener jadi oke mah kudu anggeus lah ka begeng motor make tato ai tato gambar kembang ih cucok kami mah tato mah gambar orai tanah anu kadek congcong gambar cak-cak tato mah pan sare moal kureumit. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari cara berpakaian sebab gudang garam ge eusina rokok lain uyah. Yuk urang haji main rasa ceng, ayo main rasa. Tidak ada kekuatan sekuat rasa. Katakan bener, sanajan ngabreng-breng kana ceuli. As-shalatu khairum minan naum. Aqimus shalah. La taqrabuz zina la yukhrijus syahwata illa khaufun muz'ijun wa syauqun muqliqun. Manusia tidak akan mampu menghentikan perbuatan maksiatnya terkecuali sudah tertanam dari lubuk hati yang paling dalam rasa ketakutan yang amat dahsyat kepada Allah dan rasa cinta yang begitu dahsyat kepada Allah. Mudah-mudahan orang kami sini diberi kemuliaan. Ya karena jangan pernah beranggapan bahwa yang ceramah lebih mulia daripada jamaah. Naudzubillah. Kula ge sarua jalma teu bener. Matakan kula mah teu ludeung eta ceramah make sorban. Sebab inget kana baheula Pak Polisi. Teu nyangka rek ieu da kula mah disebut Al Mukarram nya PMC. Di imah mah pamajikan 17 tahun rumah tangga daek keket beteh can pernah nyebut kain Al Mukarram. Sudah nangsehan keju Al Mukarram mah bedul can pernah. Paling sohor aing ancelokan. Jangan pernah minder dengan Allah. Paham? Akal kita tidak akan sanggup menggapainya. Anak Pak RT di dia lalakina di ditu padahal jadi dia loba lalaki ngeun limbah teu kapilih gana. Ih hampura mang aing batok mall bae hawalna sedia bayar mall ka aing. Ih pan supaya kartu ku polo dia aing ngaji. Jadi ama di dalilan ngarti moal kalah ka manyun dia mah. Hese jeung juri kopi kabeh ge yo. Lamun dipikir make akal, ih moal ka harti. Di cenah gagah di Jakarta mah aya mesin canggih ngasupkeun daging keluar sosis. Atuh gagahan tangan ngasupkeun daging keluar hulu jalan mah. Lamun nek ngaji akal. Batakan ku Allah dijieun keimanan. Iman eta bahasa Arab, bahasa urangna percaya. Percaya lain dina ceuli, aya dina kalbu. Matakan dina anau aya anau ka 13 afalu saki wal ya gini eta fiil qulub ai fiil qulub teh pagawean hate matakan eusina mang-mang jeung yakin jeung mang-mang yakin mah pagawean hate termasuk iman eta afrodna
Katakan ayo pemuda, mudah-mudahan kita gapai kemuliaan malam ini. Hidayah mah datangna atas kehendak Gusti Allah. Kita yang sekarang belum tentu kita yang besok. Katakan ayo, mari kita berlomba-lomba menuju Allah. Hampura mang, kula ge bola tukang ulin Surabaya teu nyangka rek ieu. Ieu mah ku bager-bagerna Gusti Allah. Katakan mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan, hanya butuh waktu saja untuk berproses. Nanti saya keprok bayar itu tolong cangkra cengkre. Allah siap urang adina siap. Panganten ending rek ditikahkeun yang sekarang tadi jalan aja ngaheuringan lembur doang dia lah. Papat ya pajak mah kudu mayar ieu budaknya. Teu jelas darah dia lah. Pak you. Atuh coba pan itu ngahalangan lawang kan eta Pak. Aju burung eta baheula hajat di sudatan ku kolot karak bisa pakai kieu doang dia. Mending digencet ke ngada lawang masjid lah. Tuh hampura kesepuan ya abdi mah sungkut nakos kieu ya hampura ya hampura. Ya kumaha mah baheula keur ngajurna cenah teh diadaran komat doang pohon. Bukir sungkut asal heula bae. Hampura ke polisinya bisa ditewak doang lagi. Allahu Akbar. Yuk kabeh ngadoakeun agar ieu panganten samawa sakinah mawaddah warahmah, hartina ditaburi dengan kebahagiaan. Bener tak? Bahagia lamun jalma geus dibahagiakeun berarti eta jalma dimuliakeun ku Gusti. Pertanyaanana ieu pan hukum kausalitas ya, ada sebab dan akibat. Kumaha hayang mulia eta tah jarumah tangga mah bogoh mah sabulan bahasana di bulan madu lain tahun madu sesana karunya pan mah. Ieu pertanyaanana kumaha lamun hayang mulia ieu panganten pan didoakeun Allahumma barik lahuma Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, rajut tali kasih sayang di antara keduanya sebagaimana engkau rajut cinta dan kasih sayang Adam dan Hawa. Eusina titah bahagia. Jadi tak kawin dikawinkeun mah tiis dah. Kawin dijodohkeun tiis. Ieu mah kawinna hayang aya rasa cinta deung sayang. Ulah kieu. Cinta abadi mah bogoh sorangan, urang bogoh bikang teu beukieu eta abadi. Sebab nu ngaganggu. Kumaha carana ieu urang hirup ingin menggapai kemuliaan ti Gusti Allah. Da urang ge kabeh keur diajar rumah tangga mah. Urang ge keur diajar rumah tangga ieu kabeh. Rumah tangga mah nu pisahan kabeh ge diajar. Loba bejana geus incuan pipisahan, Pak. Keur diajar ieu urang. Maka kan lamun teu dibere kemuliaan ku Gusti Allah, susah untuk melangkah. Allahu Akbar. Hese Pak yang menang kemuliaan hese. Komo lamun urang jadi polisi lain tina akpol atuh macet bae di dieu. Tina akpol langsung jadi kasat gagah pan, moal kebeuleuh kombes teh gagah AKBP. Urang pan macet bae. Mata kan lamun bengal ka masyarakat, bisi loba pangdoa goreng di masyarakat. Ayo mah jadi polisi dan mengalami masyarakat. Usum pare anyar, boga pare anyarnya. Ente bisa nyandung doang polisi mah. Gede-gede awak doang, Pertanyaannya, andai kata ingin mendapatkan kemuliaan yang sejata dari Allah, bagaimana caranya? Taeta. Kudu nyaho masalahna jeung kudu nyaho solusina doang kieu mah. Aing mah aneh cik ibu-ibu ieu imah asal hujan baseuh bae teh unggal poe asal hujan ngelap itu coba boga polo teangan kunaon penyebabna atuh naik ka luhur genteng bapana berarti aya genteng bocor hadekeun eta ngaranna tahu masalah dan solusinya tepat dan akurat. Ulah ieu imah loba beuritan lain ditewak beurita dibeulem jeung imah-imahna atuh bae. Nah, segera beres paeh.
Insyaallah nya tejarelas keudak dia hirup. Geus mah dia can kawin bebena teh gablok make masker deh aya doang juri bisa potong dia. Bawa hampura ibu polisinya, itu pula mah kudu taat ya taat ka ulil amri. Ai cik bapak ulama jeung cenah make masker malah mun asup ka jero imas mah udah barang hakan bae sia cenah surut. Moal aja lagi warga negara yang baik tidak akan sebut colek pak lagi Surabaya. Ya kumaha carana lamun urang hayang menang kamulyaan. Jeung kumaha tandana jalma nu geus meunang kamulyaan? Apakah nu mulia teh jalma nu imanna 3 tingkat luhur beurit handap bebek? Apa anu mulia teh anu make jubah janggotna panjang pabelit jeung bulu kelek? Seperti apa orang mulia? Apa yang jamaahnya banyak? Apa yang istrinya berlimpah? Urang banyak bahaginya selalu bakal hayang ke sekolah kurang tenaga. Nu di mah teu tenaga, kadang-kadang malam Jumat bapak bisa naik teu bisa turun. Tuh amura mah sula adam gulanya. Sepeda pakai kilincah teh bukan mah. Pokoknya mah kula malah Abah Haji nu ngodang geus datang aja asep sebab kula mah ka Abah Haji sieun ulah ka jalapan dincak pain lagi teu ludang kula mah. Seperti apa sih tanda-tanda orang yang sudah dimuliakan oleh Allah? Apakah banyak fansnya? Apakah banyak peminatnya? Seperti apa? Tanda jalma anu mul? Apakah yang ketika bertemu mereka mengangkatkan topi? Apakah orang yang seperti itu? Apakah yang bintangnya ada 5? Seperti apa tanda orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah? Imam Athaillah mengatakan akramaka bi karomati salasin. Ketika Allah memberikan kemuliaan kepada manusia ini, tanda nanti lu perkara. Mudah-mudahan orang asup kanu satilunanya. Amin ya robbal. Geus ceng amin bae sing kenceng ceng, amin bae sing kenceng ceng. Mudah-mudahan ya urang kabeh sing disolehkeun ku Gusti Allah. Pan urang mah aya ka masjid lain nek salat nukerkeun sendal balik deui. Allahu akbar. Lainna naon da urang nu kumaha ge pan bakal paeh. Mun tamat teu paeh doang robot, sedang bae kitu. Ayeuna lamun teu mikiran balik ka Gusti, naon nek nulungan urang? Kadang-kadang imam menang nyieun 3 tingkat karena disalamatan paeh nu dieu sih mah tanah meureun pamajikan dek kawin babaturan pan sedang eta. Akramaka bi karomati salatin, ketika Allah memuliakan hambanya tandana eta aya 3 perkara. Hiji ja'alaka zakiron lahu, jalma nu dimuliakeun ku Allah teh jalmana digerakkeun ku Allah dengan kehendak Allah, jadi tukang zikir ke Allah, jadi tukang inget ke Allah, jadi tukang eling ka Gusti Allah apapun aktivitas sehari-harinya. Lamun eta jalma dibere resep eling ka Allah atawa naon bae pagawean anu eusina dalam rangka eling ka Allah, berarti sejatinya ieu manusia geus dimuliakeun ku Gusti. Hapunten ieu Pak RT, padahal Pak RT lain ustadznya. Tapi ieu hajat lain ngundang dangdut, ngundang kiai. Sedangkan lamun ngayakeun kiai tahlil qasir ieu dalam rangka inget ka Gusti. Insya Allah husnuzon ieu Pak RT geus dimuliakeun ku Gusti. Mamang biasa ulin di alun-alun cangkra cengkra bener pokoknya bikang batur. Siapa hanya jadi penikmat doang sih. Orang melihat kamu itu hanya sebatas menatap, bukan ada tujuan ingin menetap. Tarik sis. Lah dia mari rumah. Iya, kemarin nggak diteruskan tahu lah, dia isi kakolat nih. Eta lain tabuk magondong, banget pikarunya dia apa kemana?
Allah, nah cek asal hidup aja. Aduh, hampura Pak polisi, kumaha jangan ngaji kieu ngagusruk ngaji bae apa? Atuh ja hasan kayak aja. Banget nu kali lain banget ngaji ya. Ieu mah partai tambahan doang sadar dati mah. Pan kieu Kang, punten ya, punten. Kita itu menyampaikan sesuatu harus dengan cara yang benar, walaupun kebenaran disampaikan dengan tidak benar, hasilnya tidak akan benar. Orang mere duit kajalan mah bagus, tapi dibalangkan karena segi makan, belut lah. Masalahnya kan gini, supaya terjadi ekosistem yang seimbang, nu pinter butuh kanu bodoh, nu bodoh kan butuh kanu pinter. Kiai butuh kanu bodoh, sebab orang bodoh mah kiai magansa magan juri. Nu bodoh ge butuh kaki supaya pembimbing. Jadi nu pinter butuh kanu bodoh, nu bodoh butuh kanu pinter, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Dua-duanya saling membutuhkan, nggak bisa hidup sendiri. Kita ini masuk makhluk sosial, bro. Di meletak ketika meletak butuh ke batur, ngajul di parajian ke batur, bener tuh. Nyunatan di bengkongan ke batur, kawinnya jeng. Emang mama kawin sendirian. Paeh dia ke kuburan digotong kok. Kayak ini dia jalan mak kuburan paeh lembang serangan. Ini kenyataan guys. Si anu ripo. Ya awas ya. Ja'alaka zakiron lahu. Apapun aktivitasnya, apapun jabatannya, di institusi manapun dia berada, lamun manehna digerakkeun ku Allah, resepna eling ka Gusti Allah, atawa dalam rangka menuju eling ka Gusti Allah, sejatinya ini adalah orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. La yazillu man walait. Sanajan dihina ku sakabeh manusia, sanajan dicaci dimake, dicacat diracik-racik kepada jadi pepetek, biarkan kencing menggonggong namun kapila tetap berlalu, tidak akan berpengaruh sedikit pun, sebab semuanya atas kehendak Gusti. Digogo berage kasih ai cik Allah kudu jodoh mah jodoh bae. Kayak dia mah bikang loba hapuran di bawah hapur cik dia cik mah mati. Bila cinta sudah melekatai kotor rasa coklat. Hati-hati, ini soal perasaan. Cicing dia pemuda. Ja'ala kazakiron lahu. Iya pan iya Pak RT ngayakeun akad nikah enjing implik-implik dikawitan ku pangaosan, pan ngaji teh dalam rangka eling ka Gusti. Ya urang mah pan hirup eleh kubu jaer. Eleh kubu jaer urang mah. Urang barek barang hakan tilok babacaan bismillah ge poho. Urang mah aya muji mun aya lini. Aya muji mun boga kanyeri. Dipikir-pikir mah eleh kubu jaer. Bu jaer mah keremam ge. Zikir bae geragesan boga bu jaer atau boga ikan koi. Para bantu saya pakai pelet sumut nak Allah Allah. Lain seri tolong mikirin. Dia mah seri yang serikan sumut aing doang udah air goblok. Tapi ini yang terjadi Pak Lurah. Iya kamana yang ngaji ngacabrak sabar teuing lain. Penting mah anggeus teh nya. Sia nu lanjut terjelas. Allahu Akbar. Teu naon mang nek bari ngarokok teu naon. Orang yang merokok tanda orang sehat. Sebab jalan maghrib di rumah sakit teu meunang ngarokok, Pak. Ibu-ibu boga salah kita ngarokok jangan bangga. Eta tandana keur ngumpulkeun duit rek kawin deui. Jangan kaitkan rokok dengan penyakit, harus tahu substansinya dong. Aing batuk, berobat ke dokter, si dokter kalau Pak Kiai ingin cepat sembuh, batuknya berhenti ngerokok. Apa kaitannya? Kan Pak Kiai batuk gara-gara rokok. Nggak apa yang ngomong batuk gara-gara rokok? Mbe aing teh ngerokok bara ratok. Sagok ngacaprak aing lah teh jelas. Terus kan ulah ya
agok dah dan subuh dan tumbang. Ya Pak Punten, yuk kita mah ngabandingkan ulah geranya cakeun si Abdul Qadir lain level sia mah boro-boro ngomong ka si Abdul Qadir ka Baghdad ka Jakarta gede mah leungit teu bisa balik. Tuh, Allah tabarakallah. Kita berpikir sederhana saja. Coba lihat sekeliling kita. Ternyata kita punya tetangga yang setia dengan Allah. Kesetiaannya di atas rata-rata. Bujair, ikan koi dan kawan-kawan. Matakan punten aya nu resep nyoo lauk. Nah, itu kami mah. Ayo kita gablek ikan nyoo lauk. Anu gitu aya. Kok kaku. Meski itu banyak nyoo lauk kita gablek ikan. Karena hidup itu harus diisi dan dinikmati apapun bentuknya, karena dipakai atau tidak waktu itu ibarat es batu akan meleleh dengan sendirinya. Saya kenceng kepret miskin gue ingat. Teruskan. Yuk kita berpikir sederhana, alangkah hina dinanya kita tiap hari hanya berkalang noda dan dosa, padahalnya kita dengan sempurna dipakai sebagai wujud manusia, dari mulai wajah sampai kaki kita kaki manusia. Tapi kenapa kesetiaan kita terhadap Allah kalah dengan ikan mujair? Eta mujair kernyatu dari kernyatu kerlelebok kergagaras kerpepaju kerpetegi. Eta dia masih menyempatkan diri untuk berzikir, tanda mensyukuri bahwa ini adalah nikmat pemberian Tuhan. Allah. Aduh lah tuang tong curug nak aing hulu dia aing kasih ngomong tolong. Ngerti gitu ya. Ulah lah kubudaher sih. Allah. Eta dina hampur apa polisinya? Ngaji laut mana ngaji laut? Ngaji laut emang ngaji laut. Pan siaga telah mau di alun-alun nongkrong ayah bikang lewat lauk. Jadi tas teh ya nyarupakeun bikang bagus karena lauk. Pak, coba saha anu boga akuarium di rumahna. Coba matikan ruangan tinggal akuarium jeung lampuna tembok usia hees teh laut teh. Pernah teu manggih lauk hees? Aya teh lauk hees. Ih, lauk paeh tolol tuh halah. Dia jalan mata lain goblok dia. Si bener dia ngomong. Aing mah 2 kali berceramah kali edan aing mah. Siapa ditanya lauk hees, lauk paeh. Si bener sih. Dak ieu ngaji makrifat sih ulah gabas teh. Kapan makrifat teh kieu? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasa jadi sabab loncatan eling ka Gusti. Kitu tah nu simpel mah marifat mah kitu. Nempo tihang ingat ka Allah, nempo lampu ingat ka Allah. Nempo banget sia ingat ka lakejo. Banget lapar. Insyaallah menyedihkan. Kayaknya hamba Allah nu kieu bedul. Pak Punten, pernah nggak ikan tidur? Coba perhatikan, coba matakan cik dina. Jaharto itu fangzur ila nafsika thum mantaqili lil alamil ului thum masufali tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Fangzur bil amar,
masdarna nazr aya dua tak aya nazr aya nazar ai nazr mah nyeung doang bang nyeung bikang nyeung benggas gitu bang aya nazar mamikiran matakan dina ilmu mantek aya disebut ilmu hadis tasawwur nazari wan nazari mahta jalit ta'ammuli wa suwa daruriyul jali fangzur tempo pikiran ku dia awas mulai main kasar aja atau kemana tadi itu nak gitu dia mah dilelesan kepampahan deh salah aja saya sih kurang sabatok kudu lahir poe Jumat Senin geus bijil kurang sasurnya kurang sasur makalah tampuran kan dia poe make cocokan anakna ieu ila nafsika coba tingali pikiran awak mana coba pikiran awak sia karena pikiran jangan segede Allahu Akbar eta pikiran awak mana eta ulah gede awak awak apa sih kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita coba punten di dia pamegat di dia ibu-ibu coba gitu Allah meletakkan mata sama kan posisinya di dinya kayak di dia mata di ceuleuh pada naon atau coba malah petiah Allah meletakkan mata sama di situ hidung di situ mulut di situ tapi kenapa tidak ada yang sama ini pertanyaan pernah tak kepikiran pernah tak balik hadir pahili pamajikan entah kan ongkonya letaknya sama rupanya sama tapi kenapa kenyataannya berbeda wah lupa ini salah ya eta kagagahan Gusti diajar makrifat pokoknya ku akan mata kaharti mata didinya irung didinya sungut didinya bohong didinya tapi kunaon teu akur di pikiran ku akal teu kaharti ca akur nanauna tapi beda rupana ai geus teu kaharti ku akal balikeun la ilaha nu gagah Gusti hiji tah rambut mamang barabulan teu dicukur panjang kitu ida ayeuna mah orang edi punten dina mata aya rambut dengarna bulu mata padahal dia tidak pernah dipangkas rambut tapi kenapa beberapa tahun tidak pernah panjangnya sama dengan rambut kepala ini kan pikiran Pak padahal sama-sama rambut tapi kenapa panjangnya berbeda di akalan teka hati kupolo ayo teka hati kupolo balikan ka Gusti la ilaha illallah nu gagah Gusti punten pamajikan palurah reuneuh 8 bulan ditindihan ku palurah isang make semen sasak beratna 50 kilo ngamuk moal palurah ngamuknya ayeuna rek nanya lamun pamajikan reuneuh 8 bulan ditindihan ku awak palurah beratnya 80 kilo ngamuk apa ngahenen ini kan gak asup di akal kuno 50 kilo semen ngamuk ay kuno 80 kilo menghenen ada apa sebenarnya padahal cik matematika berat keneh 80 yang 50 bener tak ada apa dengan cinta di pikiran ku akal teka harti mantong ai geus mantong akal urang balikeun ka nu bogana la ilaha nu gagah Gusti kitu bae marifat mah cen eta kikituan eta kalah batan ibadah salat sunah 1000 tahun dia pahalana gede teh dia tah makana urang moal tet nganggur lu dia nu gagah Gusti lihat ikan di akuarium tidak pernah tidur yang dia lakukan tidak ada yang lain hanya makanya kenali bahasanya coba deh peka bisa tuh sih peka dia menyareat ke mana asal buka kabogoh putus dia ada lupa longok ai kencan yang kabogoh modalna peromah boloon
atuh jeung tolak angin tuh apa ieu mah sarek minum aja dulu tolak angin bolokon da lalaki paham tuh sih peka ge bere kembang ke iya mah bobogohan mah prom jeung duit gobang Allah wah paham tuh sok tingali tidak ada yang dilakukan ikan kecuali Allah 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 berapa tahun dia hidup bahkan tidak pernah tidur pernah tuh aya lauk digotong ka UGD gara-gara susah tidur iya udah seserengehan di palurahnya dia ngerti payang ceri di lurah kuenya coba Pak Lurah padahal can pernah sare ya tapi can pernah dibawa ke UGD coba Lurah punten setengah bulan betul bisa hehnya betul digogotong aja wajah kapungkur abdi ngaos manatib asa teka harti ku akal abdi Syekh Abdul Qadir tidak makan, tidak minum, tidak tidur sekian lama tapi bisa bertahan hidup dengan hebat karena perilaku yang dia aktivitas sehari-hari hanya zikir dengan ibadah bahwa lama teka harti akhirnya maka harti pak disabrak abdi boga mudair atau kayaknya cakeun Abdul Qadir maka gak toying bujair lu can pernah lulus SD tehes tapi kuat sebab sungutna online mulut jeung kalbuna online 4G ka Allah Allah berarti eta HS teu boga asar teu boga pangaruh kana nyehatkeun jalem eta mah hanya arod basa eta mah ngeun ukur kebiasaan doang tetep anu nyehatkeun mah Gusti sanajan teu sare cik Allah kuat mah kuat baik berarti lamun awak cecegan bae geringan bae ngora keneh berobat deui berarti organ tubuh nganggur kurang ibadah kurang connect jeung Gusti sok pikiran geura ge sok pikiran jeung segala deh bah zaman Abuya Cidahu masih kene jenang kapungkurnya eta kadang-kadang sok nonton sholatnya mun kadinya eta sholat awabin kadang nepung ka isya sok moloho bae eta sholat naon baheula mah eta cageran bae sebab organ tubuhna gerak karena mereka punya hak untuk digerakkan aya urang ngepan ngopi bae gapleh di jam 10 urang subuh tapi tertunduk tah tingali makakan ikan walaupun predikatnya bukan sebagai manusia tapi kelompok binatang tapi Allah angkat derajat ikan karena saking tukang zikir ka Gusti sejarah mencatat ayat hadis Rasul tentang thalabul ilmi keteranganna kieu man kharaja yuridu ilman yata'allamahu sahabat jalmana anu keluar di imam masing-masing menuju tempat pengajian niat ngaji jaminan ti Allah tilu perkara nu kahiji fatahallahu lahu baban ilal jannah nanti di yaumil kiamah Allah bukakan lebar-lebar pintu surga kita asup surga tukang ngaji mah dengan gendak nu kadua wa farasat lahul malaikatu akfafaha nanti di yaumil mahsyar di saat manusia kepanasan dengan terik matahari 7 luhureun hulu kepanasan aya nu paling ku Cikesang aya nu tikelengkap dina Cikesang ternyata jalma anu tukang ngaji Allah istimewakan dengan cara malaikat kita ngabeberkeun jangjana mayungan jalma nu tukang ngaji ulah kapanasan 2 nu katilu jaminan pikeun tukang ngaji wa shallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri seandainya banyak dosanya Allah tugaskan malaikat pikeun mangmacakeun istighfar kanggo ngahampurakeun dosa-dosa jalma anu tukang ngaos lain malaikat bae nu kita maca istighfarnya wahitanul bahri ikan-ikan yang ada di lautan Allah perintahkan supaya mamacakeun istighfar kanggo jalma nu tukang berarti ada ikan di situ dia mah eueuh hadis lauk mah aya berarti Allah percaya keneh ka lauk daripada ka hulu dia ada apa dengan kita coba dia mikir eta lauk mah sebab tukang
Katakan janji Allah tidak pernah salah. Walaupun ikan Allah angkat derajatnya, diasupkan karena hadis. Allah percaya titah mamacakeun istighfar, ngahampurakeun dosa tukang ngaji. Sebab laut mah tukang zikir. Allah. Hiji tah orang hamba yang Allah muliakan tandana hiji jalmana daek zikir daek eling ka Gusti. Ieu Pak RT kayakeun riungan kieu nitah urang eling ka Gusti berarti dititah mulia. Nu kadua tanda jalma nu kenging kamuliaan jeung dimuliakeun ku Allah wa ja'alaka mazkuran bihi in haqqaqa batuk lagi minum komik berdakan penyakit batuk bila sakit berlanjut gebukan dokter. Sialah teruskan ulah wa ja'alaka mazkuran indahu jalma anu dimuliakeun ku Allah tandana sok diomong-omong kahadeanana ku sakelilingna hakikatna meunang ngagerakeun Gusti. Matakan lamun nempo hayang jalma mulia cik Allah mah tempo geus paehna mah. Cemo da saya geus paehna tempo. Oh, paehna ge juga keliwat asana teh. Dengekeun mah man mata minal ulama'i was salihina alladzina kasura dzikruhum lahu yubqa tsana'u 'alaihim wa la yanqati'u dzikru was su'alu lahum. Kieu ya saha bae jalma anu maot di golongan jalma tukang zikir ka Allah, tukang emut ka Allah, kalbu jeung mulutna online ka Allah. Heupan aya zikir anu kus jahar kusungut, aya anu kusir dina jero kalbu. Eta dua-duana punya peranan. Zikir nu ieu pikeun ngajaga serangan ti luar naon setan. Zikir nu di jero pikeun ngajaga serangan nu di jero naon nafsu. Sebab setan jeung nafsu ngahiji riweuh urusanana. Masjid diharap moal ka jeur lewat bae aya ka masjid eureun ilu ngaraca aja paeh sarua di imah. Aya ka masjid sendal leungit mamaraha sampai keur saha nu nyokol sendal aing dicacak wae. Sendal leungit di masjid mah musibah leutik, musibah gede mah lamun sendal sia teh aya di masjid kadenge. Jalma anu paeh keur hirupna tukang emut ka Allah, maka Allah abadikan setelah wafatnya yubqa tsana'u 'alaihim. Allah gerakan sakelilingnya pikeun nyacah-nyacah ngomong-ngomong kahadean manehna bae degekeun tah. Geus sabaraha tahun Abuya Cidahu pupus tapi teu eureun eta jalma ngomong-ngomong kahadean Abuya hiji tah. Nu kadua wala yanqati'u tidak akan terputus doa tinu hirup ngalir ka manehna. Contoh para kiai, para ustad guru-guru ngaji nya keheula dong-dongon mah minimal santrina matehahan tiap pada sholat setahun sekali dihawalan dijarahkan sanajan santri tilok ngaji kerboga kapusing mah kerboga kararapat di undang-undang polisi minimal disambat pak di hadorotan semua kata bok polisi berarti ulah-ulah kerbahagia kerpaila nage datang eta doa kajal masoleh mah paham aisyah mun pae anu hadorotan paling gak masang togel di hadapan kuburan sia. Ieu kudu dipikiran. Urang mah kadang-kadang ngaholan bapak urang. Coba ieu urang mun paeh dihaolan moal ku anak, bisa-bisa tanah kuburan urang dijual aja mahal. Jaras ya ka kolot, jaras ya ka bapak kolot. Ulah durhaka jadi jalema. Ieu mah tila leutik tapi karek aya rek jarah rek kawin. Culak ka mana kuburan bapak ieu. Baheula mana hadap teh arahan nu cenah ieu. Waduh teh ieu abah pindah teh bebeja. Berarti lamun jalma geus maot loba nu ngajarahan, loba nu matehahan, loba nu nyarioskeun kahadeana, berarti hakikatna jalma geus dimuliakeun ku Gusti. Suganya urang geus paeh loba nu elinga. Nu katilu ciri jalma nu dimuliakeun ku Allah, wa ja'alaka mazkuran 'indahu fatammama ni'matahu 'alaika.
jalma nu dimuliakeun ku Allah, jalmana diomong-omong ku Allah payunan malaikat. Diaku eta nu aing, eta kabawa aing, eta bebene aing, eta kakasih aing. Awas jaga. Batakan mata zukirta. Mata zukirta. Doang Kangjeng Nabi Muhammad. Cik Gusti mata zukirta. Muhammad maka kasih aing bila mana ngandang aing disebut ngaran Muhammad dia pasti diomong-omong. Sok la ilaha pasti ujungnya Muhammadur asyhadu an la ilaha ujungnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mudah-mudahan orang ini sing asup karena kemuliaan. Katakan kasaya pinter bager. Untung orang ditakdirkan jadi orang lemburnya. Hirup di lembur marek ibadah kumanina. Orang tugas di Pandeglang. Nuna, coba lah tugas Jakarta mah. Hirup di lembur mah boga duit 20.000 asal ke pasar bea harga jeung daging teu kudu riweuh ka sabab ngana tutut. Di kota mah boga 20.000 kadang-kadang hese da harga bea kuki jeung isin. Ih bener Pak Polisi eta, baheula pemitian ka Jakarta mah reuas. Urang mah di lembur naik ngising, ti isuk-isuk hanjat penting ngejar no problemnya. Aing ka Jakarta, ngising keluar di toilet, aing minta duit panek gelut aing. Atau pikiran ku dia tai-tai aing nu ngahejeun aing mantuan henteu dia aing minta duit mending pas aja aing. Anu cik babaturan, geus di ulah ngisingkeun dia, gara-gara duit, baras aing. 2.000, dari paling 5.000, lupa aja mau pulangan aku aing ngising di beta gara. Lah jadi ngesurikeun dia ke sarua tolol lah. Ya, ya mudah-mudahan ya urang kemuliaan ini mari kita gapai bersama-sama. Apapun profesi kita, jangan hanya jadikan sebuah profesi, tapi jadikan alat untuk mengabdi. Neka surga mah tak perlu jadi kiai, atau jadi kiai kabeh mah aing loba saingan order beak mah. Ulah boleh. Atuh lah, mau jadi polisi kudu aya. Jadi masing-masing posisi gitulah. Bagian ngepung pamalingan, polisi gitu kan, bagian berangkat main gitu. Ya bisa, insya Allah. Nah, daripada siapa jelas. Ya mudah-mudahan manfaatnya. Pokoknya namanya ya kaputrana Pak RT, Kak Haji mah titip hiji gapai kemuliaan ini dengan koneksi dengan Allah. Jalin koneksi sebaik mungkin, bikin jaringan yang bagus dengan Allah. Tidak ada yang lebih memahami engkau, tidak ada yang lebih mengerti engkau kecuali Allah. Urusan meninggal Allah, urusan yang jalan marier dikasih hati minta ampel lah, di deketan ngalunjak di bageran nggak hutang bayar mantep. Teboga duit mangga hutang ke warung lain, teboga bayar duit boro-boro bayar hutang, balanya nggak pindah ke warung belah itu. Liar urusan yang jalan macam bobogan macam orang tidur tahun kawin yang batur bedul dong lah. Hanya Allah yang bisa memahami, hanya Allah yang lebih mengerti semua tentang Allah. Nah dia gacang. Walau ngaji dia malah, dia tidak dia mah. Dengan orang kebokar itulah tak jelas. Ya, semua tentang Allah. Hanya Allah yang paling memahami. Hanya Allah yang mengajarkan kasih sayang tentang kita. Hanya Allah yang benar-benar mengerti akan kesalahan kita, memaafkan, memudahkan. Hanya Allah. Kita nggak paham semua itu karena kita nggak kenal siapa Allah. Makanya kalau ingin tahu kebaikan Allah, ingin tahu kasih sayang Allah, dekati dia dengan ilmunya. Tentu sok ngaji sing balenan. Wal siapa Allah lamun teu ngaji. Ya ibadah mah henteu doang dahar mah rek. Mirasa rek asal dahar basa apa? Ai salat mereka kajian teuing salat, ai teu bener mah teu jeung ilmuna. Ih, atuh moal bener. Mana sholat tejeng ilmu na? Doang ibu sholat, hitut tapi terus baca eta tejeng ilmu na. Beres sholat ditanya kalau cuma, teteh mas sholat hitut terus baik, masalah buat lo. Kurang gitu batal, ngaji sing bener cek ibu-ibu. Aduh nggak bahwa ngaji, batal wudu ayat 5, kan hitut tadi kerak sekali opat deh. Awasnya, tekankan, yakinkan, hanya Allah yang paling memahami. Katakan kita jadi kiai, kita jadi santri, jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mudah-mudahan sekeliling kita Allah gerakan hati nuraninya, karena tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Ya, mudah-mudahan orang kabeh sing jadi ahli Allah.
Sakitu hapunten para kasepuhan sanes mamatahan ngojai ka bebek. Ibu kalau belum puas nanti buka RCTI pasti aing mulai di dinya. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.